Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tepang, salam kelujengan. Mang Acil Gentra Suara, sejana pangandeui kanggo sadayana ngalangkungan channel Kamemet Urang Sadaya dina acara Dongeng Sunda. Baris neraskeun jajar carios Sangsara Dihaja dina bagian anu ka-13. Kumaha lajengna ieu carios? Sumangga urang sami titenan ku sadayana. Sangsara Dihaja dina bagian anu ka-13 hasil karya U. Suhendar. Wilujeng ngadangukeun. Sanggeus duanana ngarasa cukup reureuh. Haji Thoyib jeung badega na Inta ngarasa tanagana geus pulih deui. Pok Haji Thoyib teh nyarita ka Inta. Inta, urang diuk di dieu geus cukup euy. Geus rada lila ya. Lumayan lah kacape teh geus ngurangan. Ku kituna ulah lila-lila miceunnan waktu. Bisi kaburu bulit manten. Hayu ayeuna mah yeuh, urang reuyeun deui. Neruskeun perjalanan. Sabab masih kena jauh ya ka lembur Baato teh. Mangga juragan, mangga pisan. Abdi getos kiat ayeuna mah yeuh, hoyong engal dugi. Ceuk Inta. Jung duanana teh nangtung arek neruskeun lalampahanana ngajugjug ka lembur Bantardawa. Haji Thoyib lempang ti heula, dituturkeun ku Inta badegana ngiclik tukang. Ayeuna mah lempangna teh teu bari ngobrol. Da bisi bengbatan, ngobrolna jadi kamana bae. Urang tunda heula lalampahan Haji Thoyib jeung Inta anu keur laleumpang nuju ka lembur Bantardawa arek nepungan ka Baato. Urang teundeun di handeureum sieum geusan sampeureun. Urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Ayeuna urang nyaritakeun di lembur Bantardawa tayalian nyaritakeun kulawarga na Baato jeung Ambu Inong keur araya di imah. Basana teh asa haroream cenah. Kana lalaku asa mumul, nyaba asa wegah, es tuning, hirup ngotok ngowo wae di imah. Baato jeung Ambu Inong, pamikiranana keur marungkawut, pinuh ku rasa kabingung. Sabab boga sangkutan ka Haji Thoyib nepikeun ka poe harita can bisa kalunasan. Can bisa nohonan kana janji, boro-boro bisa mayar pokona, mayar bunga nage can saperak-perak acan. Ras inget deui kana janji manehna. Sakuduna mah nepungan Haji Thoyib jeung ngalunasan sangkutan hutang pihutang teh poe kamari. Tapi nepikeun ka wanci ayeuna duitna ge can aya. Baato ngan bisa ngurutan dada. Pagaweanana hulang-hulang bari jeung nangkep tuur. Bet neangan duit teh tetela geuning hese. Komo pangawakan geus kolot, awak geus lagu rempo. Usaha geus teu bisa, buburuhaneun geus kaelehkeun ku nu jagjag. Sikep Baato kitu salah ki lain. Bingung anu teu manghitung-tung, susah anu taya sudana. Mun hiji waktu Haji Thoyib datang deui ka imah manehna. Seug manehna teh teu bisa ngayakeun duit kumaha pipetaeun. Sabab waktu anu geus ditangtukeun, lamun seug jalir kana janji, tan wande sakabeh harta bandana bakal dijabel ku Haji Thoyib. Ras ingat kanu jadi anakna nyaeta Euis. Anu nepikeun ka waktu eta can jol keneh wae datang ka manehna. Boro-boro bisa mere duit keur bayar hutang. Anu puguh mah taya beja taya carita. Pok Baato teh ngagereneng sorangan. Nah, geuning. Budak teh mani asaku tega pisan kalau jadi kolot. Bet ngabobodo, cenah teh arek pangmayarkeun, sanggup mayar dina waktuna. Nyatana mah mana ya? Nepikeun ka waktu ieu, can datang keneh wae. Ayeuna geus leuwih ti waktu anu geus dijanjikeun ya. Aduh, kalah beuki bingung. Kumaha ieu lamun jol deui? Haji Thoyib datang ka dieu, rek kumaha pipetaeun aing? Kitu cenah, gerentes hate Baato.
Nya kitu lamun boga hutang teh Bah Ato mah sok bae ngumaha ka anakna. Da ceuk pangrasa Bah Ato mah euis teh loba duitna. Pedah boga salaki kanu beunghar. Keur kitu kurutak Amu Inong teh nyampeurkeun, bari jeung mawa cai teh haneut sagelas. Tambahna bubui sampeu, sok ditunda dina meja, bari pok nyarita. Abah, kunaonnya si Nyai teh yeuh bet eueuh ka dieu? Buah-buah gering ieu. Teuing anu mandak ge. Bet si Nyai teh lobong. Taya beja taya carita. Padahal Abah teh waktu harita geus omat-omatan. Pepeje tulungan Abah kita. Mantak Abah teh ka mana-mana ti poe kamari teh. Da bisi jol si Nyai. Bari jeung mawa duit keur beberes ka Haji Toyib. Kituna teh Bah Ato bari ceuk kana gelas. Tuluy diinum, sok gelas teh dituna deui dina tempatna. Cek deui kana bubui sampeu, tuluy dihuapkeun bangun nikmat. Sanajan pikiran kerungsing ogena. Keur nandangan kabingung ari kana kadaharan mah teu poho. Keur mah hayang ti tadi keneh, kabeneran ayeuna aya, atuh terus we cacamuila. Bubui sampeu sakoteap geus pindah ka jero beuteung. Bubuhan, bubui sampeuna oge teu gede, ukur sagede ti keleutuur. Eureuleu teu rab, tayohna mah geus kaliwati seubeuh. Pok Bah Ato teh nyambung caritaanana. Bawa si Nyai teh gering nya Amu. Ceuk Bah Ato bari ngareret kanu jadi pamajikanana, nyaeta Amu Inong. Kieu we atuh Abah. Lamun ayeuna si Nyai teu datang, bubujung ka ditu. Da lamun eueuh halangan mah piraku ieu. Henteu gancang-gancang ka dieu. Biasana ge sakumaha repotna oge si Nyai mah. Sok tara poho ka kolot, sok merlukeun. Heueuh Inong. Karasa ku Abah ogena sagala bubutuh urang teh. Saayeuna mah ku si Nyai tah teu boleh disumpona. Abah teh jadi bingung kudua ku telu eta. Hariwang ku si Nyai, hariwang deui kana janji. Bisi kurunyung manten anu nagih ka dieu. Kitu ceuk Bah Ato, bari ngahulang neuteuk lalangit. Barang keur jongjon ngobrol kitu, trok 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 panto teh anu ngetrokan. Satuluyna gero aya nu uluk salam. Punten. Punten. Aya ieu teh. Buka panto. Barang ngadengen uluk salam. Gebeg Bah Ato jeung Amu Inong teh ngagebeg satakar kebab. Tina sorakna ge geus kanyahoan. Geus moal salah deui. Anu gura gero teh Haji Toyib. Jalma anu dipika melangna, dipika gigis, dipika gimir kumanehna. Rarasaan Amu Inong makomo asa dibentar gelap dina banci ereng-erengan. Anu dipika risi ngabukti, anu dipika hariwang datang. Taya iber ti tadina, taya warta ti anggangna, datang tumorojog tanpa larapan. Kiwari geus nyampak hareupeunana. Dibuka panto kumaha teu dibuka oge kumaha. Antukna Bah Ato jeung Amu Inong silih pelong. Samar pola, kieu lain kitu salah. Anu di luar terus keketrok bari jeung gura gero. Kusabab geus lila taya jawaban, sorana beuki bedas, tayohna mah ngarasa jengkel. Ato! Ato! Araraya di imah heuy. Dewek rek naon ya, maliku hararese pisan atuh ngajawab ge. Bah Ato beuki reuwas. Beungeut tapia siga taya getihan. Komo Amu Inong mah awakna ngadeg-deg reuwas, ngadengi anu hohoak di luar. Bah Ato harita teh ngawani-wanikeun maneh, tuluy ngadeuketan kana panto. Sanajan geus kabayangkeun, naon anu bakal kajadian katarima ku manehna. Haji Toyib teh bakal nganaha-naha, bakal nagih ramping ka manehna, lamun teu hasil menang duit ti manehna. Tangtu bakal ngajabel harta banda anu aya di Bah Ato. Brai panto hareup teh dibuka lalaunan. Ret kasemahna. Anabreh teh bener Haji Toyib. Beungeutna jamotrot siga anu ngemuka keuheul. Jauh ti midulur, anggang ti mibaraya. Biwir baketut taya somea-somea. Pok Bah Ato teh ngajawab anu uluk salam, mani dedepean, handap asor, rumasa. Manehna teh keur jadi sakitan.
Ay keling julagan. Hatulan damang Pak Haji. Yang inta mangga atuh hatulan kalebot. Kitu cenah cek Bah Ato. Barang cacap nyarita kitu, gawawak teh Haji Toyib nyarekan ka Bah Ato. Ay. Ngaliku halar resep pisan kana ge mukakeun panto. Nateu nyaho ya dewek teh. Lila nangtung di dieu teh di hareupeun panto. Bari rasaan mah asa sopan kami teh. Pupuntenan sagala. Nah, ari nu gableg imah kalah ka ngacedog bae di jero imah. Bet aya ku jongjon teuing. Tamu gura gero teu ditembalan, teu buru-buru dibagiakeun. Teu sopan nu kitu teh ngaranna ta. Kitu cenah cek Haji Toyib. Pantes kitu teh mah. Ambek-ambekan ku dua ku tilu. Tadi samemeh ka Bah Ato. Geus sababaraha urang anu boga sangkutan. Kabeh ge can bisa malayar. Atuh puguh we Bah Ato anu dijadikeun pamupeus keuyang. Hapunten juragan, sanes kitu abdi teh nuju aya di pangkar. Mangga atuh kalebot. Ke nyariosna di lebet lah, sakantenan aya cai-cai mah. Ngadenge rek aya nu nyuguhan, inta terikat pipilu nyarita. Hayu juragan kalebet. Komo aya cai-cai mah cenah. Komo cai na teh dicenolan. Susu ruputan tagera. Kabayangkeun juragan nujuhan angke ya. Susu ruputan, alah susu ruputan. Cek inta bari ngareret ka dununganana. Ngacedog sa. Dewek teh keur dinas kieu teh ya. Hari sia sok ka mana bae atuh tara bisa nempatkeun cacarita teh. Sok atuh jang inta. Pe urang kalebet juragan. Hah, nohon abah, nohon pisan. Sup Haji Toyib jeung inta teh ka jero imah. Gek diuk. Di hareupan ku Bah Ato anu teu weleh samarpola samarampa. Kudu kumaha nyapi jawabeun. Geus kitu pok deui Haji Toyib teh nyarita. Kunaon ieu teh Bah Ato? Janji teh kawas budak leutik geuning. Janji duit rek dianterkeun poe kamari, bet buktina mah ukur omong kosong. Mana buktina? Napikeun kawayah kiwari. Anger we kudu disusul ku kami teh. Ya, Bah Ato. Ti lembur Cimendong ka Bantar Dawa teh lain lalampahan deket-deket. Jeung lain merlukeun waktu sakedeung. Buang-buang waktu sabenerna mah kami ka dieu teh ayeuna. Sabab kami nepungan ka Bah Ato anu waktu kamari naon rupa anu geus dijanjikeun kuduna bisa nepungan ka kami. Nah, atuh lebang nepi ka wayah kibari. Kumaha pangla kitu? Haji Toyib wani pisan nyaritanana teh. Ceuk pikirna kawasa, leuwih ngawasakeun harta. Padahal taya deui anu langkung kawasa taya lian. Iwal ti pangersa Allah Subhanahu wa taala. Harta ukur populasan dunya. Lamun seug jalma siloku harta, moal tentrem hirupna. Tan wande moal inget ka Gustina. Kebon lega nu saha nu aing. Sawah lega nu saha nu aing. Duit loba nu saha nu aing. Mobil pabalatak nu saha nu aing. Teu inget yen aing teh nu saha. Kitu mungguhing hirup manusia anu geus kabulan kudunya. Teu sadar yen harta teh titipan ti nu maha kawasa. Ngadenge caritaan Haji Toyib kitu. Pok Bah Ato teh ngajawab. Hapunten anu kasuhun teh payun. Tos ngadamelakeun ka juragan. Wirehna nya kitu. Disim abdi teh teu acan hasil pamaksana janten. Can ge tamat Bah Ato nyaritana. Ana haok teh Haji Toyib nyarekan. Bari teh sidikna teteh nyirag bakat ningku amek pisan. Lain can hasil. Tapi moal mayarnya. Yah, keur kami. Moal arek ngomong kaditu kadieu. Moal arek nyarita ka barat ka timur. Kalila-lila ngobrol ka bawah sungut. Lamun ayeuna Bah Ato teu boga duit kadiekeun surat-surat tanah. Gancang kadiekeun. Arek diutang itung sabaraha piduiteunana. Saksian kumana inta? Mangga juragan.
Mohon mangga. Kitu cek Inta. Barang ngadenge caritaan Haji Toyib kitu, leket teh awak Bah Ato tengah leket teh. Sungutna teu bisa nyarita. Ukur ngahep-hep we bari jeung bingung teu lemek teu nyarek. Komo ambu inong mah anu aya di dapur. Bubuhan awewe sok babariana langsa. Cipanon ngembeng bingung ku pilakueun. Ayeuna mah kitu wae Bah. Cekuring mah ulah bingung-bingung. Sok kadiekeun bae suratana. Sok buru cokot. Lamun harga eta tanah kaasup kebon jeung sawah teu picukupeun, wayahna kudu ditambahan ku pangaboga anu sejena. Misalkeun, embe sabarahaeun, duitkeun. Sabaraha hayam itung, duitkeun. Sabaraha domba, duitkeun. Sabaraha kelenci, duitkeun. Sabaraha marmot, duitkeun. Lamun teu mahi keneh bedahkeun balong. Sabaraha gurame, kancra, tawes, tambak, sepat, geyeung, lauk, sagala kilo duitkeun. Lamun geus ciples, karek kabayar tah hutang. Ngarti? Ngartos juragan. Mangga seseratan bade dicanak heula ku abdi. Jung Bah Ato teh nangtung semulungse. Awak karasa maninahna. Taya tangan pangawasa, tapi rek kumaha deui. Keur nyumponan babayar hutang. Iwal ti ku harta nu aya sakitu-kituna. Saterusna Bah Ato teh mukakeun lomari. Nya di dinya diteuneuna susuratan tanah teh. Cak dicekel terus dibawa arek dibikeun ka Haji Toyib. Surat tanah geus dicekel ku Bah Ato, maksudna arek dibikeun. Tapi geus kitu kuduna meureun. Bareng jeung sesuratan arek dipasrahkeun pisan ku Bah Ato. Di luar aya nu ngetrokan panto bari jeung pupuntenan. Punten, Abah, Araya, Amu, Aya. Barang ngadenge anakna datang, teu sirikna Bah Ato luncat. Durug-dug muru kalawang panto. Kitu deui ambu Inong, teu sirikna lumpat. Gabrug ma Inong teh ngagabrug ka eus. Pok ma Inong teh nyarita. Bagi anak king, kumaha cager gelis. Duh teuing, ambu teh hariwang ieu. Peda hidap teh geuningan, teu jol wae. Kunaon atuh? Bet lila teu ka dieu. Ambu teh mani kudu deuepeun. Lah nyai. Kunaon bet lila-lila teuing maling ngamplang. Abah teh geus liuk beheung sosongeteun. Bisi hidap teh kumaha onal, teu cager atawa kumaha kitu. Red eus teh ka ambu Inong anu ngihak ceurik kanyanyerian. Red deui kanu jadi bapakna, bet siga anu manggih kabingung. Gancang eus teh nyarita. Henteu kunaon Abah, Amu. Mung dinten ieu we panginten kabujengna ka dieu, hapunten. Aya naon Abah, Amu, geuning jiga bararenten. Aya naon atuh ieu teh? Kitu cek eus. Bari melong ka indung bapakna. Sorot panon eus, pinuh ku tanda tanya. Kieu ya kejadian namanya. Darak-dak bae Bah Ato teh nyaritakeun kejadian harita. Ditetek taya nu kaliwat. Timimiti Haji Toyib datang ka imahna. Tuluy nagih janjina anu geus dijanjikeun teh. Tapi Bah Ato teu bisa nyumponan hutang. Ayeuna Haji Toyib nepikeun maksudna pikeun ngarampas harta banda nu aya, rek kebona, rek sawahna. Ditambah ku ingon-ingon, ditambah ku ingon-ingon naon wae. Anu penting mah picukupeun keur beberes kana hutang pihutangna. Malah sakalian dicaritakeun yen ayeuna ge dihareup teh keur aya Haji Toyib. Tamat nyarita kitu eus ka cideng jenghokna. Anu jadi kolot salawasna dipunjung dipuja. Ayeuna bet meunang katugenna. Pok eus teh nyarita deui ka indung bapakna. Abah, Amu, bade nyangakeun artos ka Abah sareng ka Amu kanggo bayar sambetan teh eta ka Juragan Toyib. Mung abdi teh sateu acana hoyong nyareos heula tah sareng anjeunna. Syukur teuing anak king. Salawasna menta tulung wae kanu jadi anak. Cek ambu Inong bari ramisa. Da juragan hajina ogenan masih aya keneh tuh dihareup.
Ongko juragan haji teh besi kesel. Da abah teh tadi teh gancang ka dieu ka dapur, muruka nyai. Geus kitu mah, Bah Ato euis oge dituturkeun ku Ambu Inong, muru ka tengah imah, nyamperkeun ka Haji Toyib. Barang bus Bah Ato ka jero imah, dipapag ku panyarek ti Haji Toyib, ari ka euis mah can kanyahoan. Ai. Ari Bah Ato kalah ka ngereles indit semah ditinggalkeun di dieu. Urusan jeung kami teh can beres ya, Bah. Kalah ka ngaleos indit, kawas anu nganjang teh tamu anu teu penting bae. Jeung kalah ka ngobrol di tukang. Mana surat-surat tanah? Geus dibabaacan? Upami surat-surat tanah mah juragan. Tos dicepeng. Ngan abdi teh da tawaku. Tadi teh juragan sareng Jang Inta dikantunkeun heula. Margina aya pun anak dah, sumping. Kitu cek Bah Ato bari ngareret ka euis. Ari Haji Toyib anu tadi teu malire teh ngareret ka euis. Atu anu direret pok nyarita. Punten juragan haji, sadaya-daya abdi teh. Euis mani halimpu kadengen aku Haji Toyib. Direret kumaha, teu direret kumaha. Da kebek ku panasaran, antuk namah kapaksa we, muterkeun salirana. Kabeneran euis ge keur melongka manehna. Hayang sidik siga kumaha juragan Haji Toyib teh. Anu kasohor barangasan. Atu barang prok paadu teuteup. Gelenyu euis teh imut. Kareret pisan ku Haji Toyib. Waos euis ngaberes lir jajaran mutiara. Anu dipapaes ku lambai anu semu ipis beureum saulas. Seblak. Hate Haji Toyib teh nyeblak. Angen ngadadak ratu. Siga anu tutunggulan. Hate asa samagaha. Arek nanya teu kedal. Ukur galecok bae dina hatena. Ambing. Betul sangka betul jana. Horeng teh si Ato teh bogaeun anu heran. Aing kaduhung atau lamun kieu bebeakan tak kamanehna nyarekan. Nyana manggih anu model kieu mah poal jadi pikir si Ato teh bisa bayar ayeuna mah. Amih aing teh bisa remen ka dieu ya. Kitu cek gerentesna Haji Toyib. Wuwuh sifat ning manusia. Sok sanajan keuna ku babasan geus cetuk dawu, geus serang padung, tap mungguhing rasa, kahayang jeung perasaan. Ari nempo anu denok mah teu weleh we coloho. Tetela Haji Toyib teh teu kuat iman da bubuhan gelar hajina ogenan. Ngan ukur lalandiana sorangan lain haji anu asli, tapi ieu mah haji populasan. Panon Haji Toyib neges-neges tangtungan euis, imet diteuteub ti luhur nepikeun kahana. Gilar-gilar seukeut alah batan mata kutu. Memang kitu kanyataanana, euis mah boga rupa. Lalaki mana anu teu kabongroy, ceuk paribasa mah, rupi teu meuli, wanda teu menta. Rupa teu nguyang kabatur, kaayaan estuning manta kabongroy keur lalaki anu ipis iman mah. Kaayaan Haji Toyib anu bengong ku sararea kabandungan pisan. Bah Ato, Ambu Inong, Boh Inta, komo ku euis mah. Sasat anu jadi perhatianana. Jadi ngarasa kaget jeung heran. Pok euis teh ngagerentes dina jero hatena. Sok hanya kalpisan waktosna anu parantos tenyekapan. Jejer carios sangsara dihaja. Hasil karangan U Suhendar dicekapkeun dugikeun ka dieu heula. Insyaallah urang tiasa sasarengan deui ngalajengkeun kanggo lalampahan carios anu salajengna nya. Simkuring Mang Acil Gentra Suara ngaturkeun nuhun, siapunten tina naon rupi kaluluputan oge kakiranganana. Permios sanes teu sono, pamitan sanes bosenan, dipungkas billahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag per mios.